Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng ibu dina pengajaran basa Sunda. Ayeuna urang tos dugi ka bab 3 nyaeta pupujian. Sateuacan ibu medar tentang pupujian, ibu bade medar heula kompetensi dasarna. Kompetensi dasar pupujian aya 2. 3.3 Mengidentifikasi bentuk, struktur, dan isi fungsi sosial serta aspek kebahasaan teks pupujian. 4.3 Melantunkan pupujian sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing dengan memerhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Tah eta panginten kompetensi dasarna. Ayeuna urang medar tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pupujian. 1. Mengidentifikasi bentuk pupujian dengan tepat. 2. Mengidentifikasi struktur pupujian dengan tepat. 3. Menjelaskan isi teks pupujian dengan benar. 4. Memeragakan pupujian atau nadoman sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing dengan kreatif. 5. Mengidentifikasi rarangken asal yang terdapat dalam teks pupujian. Tah eta panginten tujuan pembelajaran tentang pupujian teh. Ayeuna urang medar pupujian. Pupujian teh nyaeta salah sahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi atawa ugeran. Istilah pupujian asalna tina kecapuji dirajek Dwi Purwa pinarung rarangken tukangan. Kecapuji hartina kekecapan atawa ucapan pikeun ngagungkeun nu maha kawasa. Eusi pupujian bisa mangrupa 1. Muji keagungan pangeran. 2. Sholawat ka Rasulullah. 3. Dunga jeung tobat ka Allah. 4. Menta syafaat ka Rasulullah. 5. Pepeling atawa nasehat ka umat sangkan ibadah jeung milampah amal soleh. Sarta 6. Pangajaran keagamaan saperti keimanan, rukun Islam, fikih, akhlak, tarikh atawa sejarah, tafsir Quran jeung sorop. Wangun pupujian lolobana sair. Nyaeta wangun puisi asal Arab anu umumna kantetan 4 atawa diwangun ku 4 jajar dina sapadana. Sarta purwakanti tungtungna miboga pola anu sarua. A, 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 A. Kukituna pupujian oge sok disebut oge siiran dan sok dengekeun ieu pupujian. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peuting ulah wale, bisina kaburu pae. Sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti, najan raja nyakrawati, teu bisa nyingkahan pati. Karasana keur sakarat, hanjakal kaliwat-liwat, teu ngalampahkeun salat, karna ibadah sok elat. Kaduhung kaliwat langkung, teu nyembah ka yang agung, dina kiamat ku bingung, urang teh teu meunang embung. He Allah nu maha mulya, ka anjeun abdi sadaya, ibadah sakuat daya, sareng nyuhunkeun pangraksa. Gusti Allah maha suci, abdi seja pasrah diri, mugi anjeun keur sanampi, amal jeung ibadah abdi. Panjangna pupujian nu tadi teh aya 6 pada atawa bait. Dina sapadana aya 4 pada lisan.
Dina unggal jajaran jumlah enggangna aya 8 engang. Unggal jajaran nurutkeun wirahmana dibagi 2 randegan. Sok titenan contona. Anu jadi udagan dina pupujian nyaeta Purwakanti. Purwakanti teh engang panungtung dina kecap pamungkas unggal jajaran. Contona kabeh, campoleh, waleh jeung paeh. Jadi Purwakanti dina pupujian bisa ditandaan ku a anu ditungtungan ku sora e. Nyaeta kabeh, campoleh, waleh jeung paeh. Jeung sora tungtungna dina pupujian di luhur bisa ditabelkeun, ieu dihandap sok tengetan heula. Patali jeung rumpaka pupujian teh mibanda ajen sastra. Umumna ditulis dina wangun puisi. Ku kituna rumpaka pupujian teh mibanda unsur-unsur puisi kayaning. 1. Tema. Tema mangrupa gagasan pokok anu rek ditepikeun ku nu ngarang. 2. Nada jeung suasana. Nada mangrupa sikeun pangarang kanu maca. Tina sikeun pangarang ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa ku nu maca. Misalna, kaduhung kaliwat langkung, teu nyembah ka yang agung. Dina kiamat ku bingung, urang teh teu meunang embung. Dumasar kana pupujian eta katangen sika pangarang teh hayang ngabejaan kanu maca. Yen urang bakal ngarasa kaduhung tur dina poe kiamat ngarasa bingung sabab teu nyembah ka yang agung. Nu katilu, rasa teh ngajiwaan isi pupujian. Rasa dina pupujian kapanggih sabada dinadomkeun. Ngareunah henteu pupujian teh apan karasana sabada dinadomkeun atawa digalindengkeun. Komo mun bebarengan mah nadomkeunana bakal leuwih karasa ngajiwaanana. Nu kaopat, amanat. Amanat mangrupa pesen pangarang kanu maca atawa anu ngaregepkeun pupujian. Tu teh ayeuna kumaha hidup ngartos. Mudah-mudahan ngartosnya tugasna anu hidup apal dinu buku dikumpulkeun. Mung sakitu pangajaran basa Sunda dina dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.